Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayana urang neraskeun hanca dongeng Rusiah Eulis Marlinah bagian ke-15. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun sih muga tina segala rupa hal dosa perdosaan akang lahir batin muga ku esih kudu dihampura rumasa akang tambelar joledar kanu jadi pamajikan kalawan hirup akang rumasa teu bisa ngamuliakeun jeung deui di mana akang ka dieu nepungan nu jadi anak ulah nepi ka disaha-saha pehek esih ku akang didoakeun sing salamet sing pinanggih jeung kanugrahaan ngan akang amanat omat perkara budak ulah diteung-teuinganan sugan jeung sugaan panjang umurna bisa ngamuliakeun kanu jadi indung da keur ka akang mah wallahu alam syariat akang batan sakieu nya kitu deui Kang Kindi esi oge ulah teu dihampura ku Kang Kindi pe ku esih didoakeun perkara budak ulah dipake kamelang ulah dipake kaberat ku esih ge moal nepi ka diantep karepna soal rezeki aya wae kirimkeun ka dieu keur budak teu aya bae teu jadina naon pokona mah doakeun sing aya milikna budak tembalna suka esih bari ngareret ka indungna anu keur ngajentul dina lawang kamar bari katingalina teh make jeung jubah jebi sagala siga nu setengah mupuas ka Kindi. Mak hapunten abdi bilih aya kalepatan lahir batin anu karaos atanapi anu teu karaos ku diri abdi sawangsulna mak kudu dihampura ku Jang Kindi jeung didoakeun sing salamet sing buru-buru jag-jag deui sacara bihara-bihari lalaki mah gede harepanana ngan emak mah amanat di mana isuk ning geto boga milik omat ulah teu buru-buru meresan sangkan ka Jang Kindi teu matak jadi berat soal dek ka dieu kitu moal burung di aku da puguh sasatna di dieu aya anak walar mitohana anu ditungtungan ku kecap minta dirina sukaesih supaya tuluy diberesan si dek miluh heula kacai sakedeung Kindi ngalewas kacai maksudna dek ngadon si beungeut dumeh panonna carinak da ku Cimata waktu Kindi ngelapan beungeut ku tungtung ka meja katingali tina janela aya bungkusan dialungkeun kaluar kalawan kadenge ngaguprak ninggang kana kolomberan barang disidik-sidik ku Kindi sing horeng anu dialungkeun ti jero teh bungkusan tahu pamahanan nu boga warung teh geus kitu mah bos Kindi asup deui ka imah pek sih didoakeun ku akangnya jeung Kang Kindi didoakeun ku esih sing salamet dek ayeuna wae Jang Kindi teh muhun mak bade ayeuna bae meungpeung siang keneh walar Kindi anu harita keneh geus teu kungsi ngalieuh deui tuluy ngaleos bari lempangna rada salayang soloyong anu maksudna deuk mapai-mapai baraya ti kolotna ceuk beja aya di daerah Cijerah sajeroning nikreuh teh mungguh batin Kindi asa teu puguh rasaan badan asa ngalongkewang keur mah tas hudang gering katambah ku kanyerian batin tinu jadi pamajikan anak nepi ka leumpangna ge tunda karayap teu kalis ku ngarandag bari rumahuh narik napas tapi esok sanajan kitu ge awahing ku dikeureuy teu burung tepi kanu dijugjug nyata ka daerah Cijerah anu dikira-kira jauh ti jalan raya aya 200 meterna reg Kindi eureun hareupeun hiji imah anu dicat hejo belah ti kulon nyang hareup kawetan kalawan di hareupna make dihalangan ku wide nu ieu kitu imahna Kang Ahmad teh bat asa parangling nakar abong kena geus taun-taun tara nincak ka dieu tapi sigana mah nya ieu imahna teh da sidik nyang hareupan pabrik tinun jeung tetela dina pantona oge aya ngaran manehna hayang nyaho deuk lahaula wae ceuk Kindi bari unggah kana teras eta imah ti dinya pok Kindi pupuntenan bari tengah-tengok tina kaca panto punten kulan punten mangga
nguler nu ti jero bari kadenge muka selot panto. Uluh itu jangkin di yap ka jero gening make apal ka dieu. Dilelebah bae ceu kalerasan ka pendak. Kumaha daramang sadayana bari gek diuk dina kursi makan tuluy ngajak sasalaman ka hiji awewe anu boga imah tayalian pamajikanana Ahmad anu katelah iti. Aya pangesto dina waktu ieu mah sawangsulna kumaha jangkin di damang. Numawi ceu dina waktos ieu teh pikeun abdi mah kengeng disebatkeun cager teu cager da puguh syariat batan sakieu ku ece oge panginten katingali. Nyata nu matak ece netep wae teh asa jadi ruksak pisan ayeuna mah. Ari padumukan ayeuna teh di mana? Pun bojo mah di ditu we di taman senang ceu. Mung pikeun diri abdi ngadon sururak siruruk bae kulantaran indung budak teh kitu teu sangka baris nalipak ari geus kaayaan diri abdi kieu mah. Kutan ari tinu ayeuna teh boga anak kantenan we gaduh mah nembe hiji welar kindi. Dupi akang angkat ka mana ceu. Duka ka mana bieu teh da turun kadinya meureun ngalantung duka ka jalan ngabang berangkeun bae meureun jangkin di da puguh akang nama geus heubeul teu usaha ngadon ngaligeh bae. Tapi duka teuing isuk pageto mah nyaritana deuk usaha deui di Garut sugan pareng da di dieu mah kieu wae geuning welar iti. Geus kitu jep teu nyarita deui kulantaran ningali kindi gawena ngohkoh batuk matak piwatireun nakar anu teu lila kadenge di dapur aya suara budak nyarita kieu. Pak, Bapak, cek hiji budak lalaki kira-kira umur 12 tahun. Aya jelema hideung Bapak keur ngobrol jeung si emak di jero menisiun ujang mah ningalina oge. Jelema hideung saha? Si ujang mah sok nu lain-lain. Ih, nyaan geura cik Bapak ka jero. Budak lalaki bari nyurung-nyurung awak bapana anu katelah Ahmad teh awahingku diseret-seret ku budak. Kapaksa Ahmad unggah ka imah jalan ti dapur. Tuh geuning akang datang. Kang, damang tanya kindi bari cengkat ngajak sasalaman. Saha teh ieu teh mah? Tanya Ahmad bari rungah-ringeh. Piraku hilap deui panjang kindi teh patilasan nyi kayah. Putra kukutanana Wamadi ti Situsari. Ke jang kindi putra kukutan Wamadi. Ahmad bari rada ngahulang. Sumuhun jang kindi geuning apa sok ngadongengkeun zaman anjeunna keur leutik ari main kaleci teh sok diteke. Kapan putrana anu ti nyi kayah teh dikukut ku Mang Suhatma di Cihaur Geulis. La ilaha illallah. Nah mani pangling-pangling teuing. Bener nepi ka ampir teu ingat. Lain eta kunaon awak bet jadi ruksak kitu jang kindi. Ahmad bari nepak kana tak-tak kindi ditungtunganku ku mecrek. Numawi Kang, tos nasib abdi bae panginten. Kedah kieu hirup pinuh ku kasangsaraan. Kumaha ari budak tinu ti heula geus dipanggihan anu di Kang Darmaji teh. Parantos Kang kapungkur sasakalina kitu ge batan bungah mah ningali budak di rapalan malah asa jadi nambahan kanyerian. Batan di aku mah anggur abdi digawekeun purah ngumbahan wadah di dapur. Malah dianggapna oge diri abdi teh jalma tukang jajalu nepi ka lapur teu tiasa pajonghok kieu jeung nu jadi anak mah katambah-tambah boga kubogana pamajikan. Kanu ayeuna kalah kitu ngareken pisan katunggul abong kena diri abdi geus teu aya tingalieunana. Nyeta atuh bujang-bujang didatangan ku jang kindi sasatna kudu jadi bapana. Cacak sakalian aya ahli-ahli ti urang ngadon nganjang ge sigana budak teh teu sirikna disumputkeun. Teu kitu sina nyingkah da eta pamikirna sieun aya nu ngabejakeun anak jang kindi.
Padahal najan kitu ge mun urang mah tepungan bae kanu jadi bapana, soal kanyaah eta mah tergantung manehna. Nya cek urang ditu sotenan bapak da meureun pamikirna Kang Darmaji mah sieun budakna ngejati dinya tembal iti bari ngalewas ka dapur. Asa ku teu kaharti soal budak make jeung dirusiahkeun. Komo budak kawin bari jeung diwalian kuno lain hakna mah matak nimbulkeun kadorakaan. Sigana teh teu inget kana patokan hirup mah. Sabios Kang, rupina tos nasib abdi kedah kieu. Kindi bari cekes ngotretkeun bensin tuluy rokona diseungeut bari dikenyot, kituna teh ududna teu lila. Gancang dipareuman deui kulantaran kakara 2-3 kali ngenyot ge geus disusul ku batuk meningoh koh. Teu beda ti sorak batuk aki-aki. Jadi ayeuna jang Kindi teh di mana padumukan? Tanya Ahmad bari ngalingkupkeun buku anu keur diapalkeun sok ditunda dina meja. Sayaktos nama kieu Kang, anu mawi abdi ka dieu teh taya sanes maksad mah bade ngadon ngaheurinan ka Akang sareng ka Ece. Kitu ge manawi ridho galih abdi teh bade ngiring Nyi Nuruk antawis handapna sasasi luhurna 2 sasi etang-etang abdi titirah. Oh jadi kitu maksud jang Kindi teh. Nya teu nanaon ari sakadar milu ngaringkuk mah teu aya halanganana. Ngan wayahna bae Akang teh teu bisa mere maweh. Teu bisa mere maweh da puguh kaayaan Akang ge sigana senang soteh. Mungguh pikeun batin mah teu aya bedana. Syukur bae ari betah onaman di dieu. Jeung ongkohanan itung-itung mang nungguankeun imah. Da Akang teh lamun teu aya halangan mah poe isuk teh deuk ka Garut. Nyata dek ngadon kuli nyekel deui mobil sugaan diparengkeun ku pangeran. Rupina sareng Ece ka Garutna. Ece nama moal waka engke wae di mana Akang geus puguh digawena. Tangtu Ecena disusulan walar Ahmad bari ngareret ka pamajikanana anu norojol ti dapur bari mawa cai enteh 2 gelas. Kitu geuning emana jang Kindi teh deuk ngadon nyiruruk di dieu cenah. Nuhun wae atuh jang Kindi atoh we Ece mah itung-itung mang nungguankeun imah bisi Ece tulus di Garut. Puguh cek apa ge sarua atohna mun sina dahar atuh mana keun eueuh deungeunna ge. Entong cek perkawis nada mah ti kamari ieu keneh ge teu acan dipaparinan hoyong nada walar Kindi bari regot nguyup cai enteh haneut. Mungguh pikeun batin Kindi ku ayana ditarima ngadon nyiruruk di dinya teh ngarasa bungah lain lumayan. Ceuk cohagna mah asa disambung umur anu satuluyna Kindi ti harita teu incah barilahan deui. Samalah isukna ge make dikersakeun rada jag-jag kalawan bisa nikreuh usaha ngarasa peser-pesereun keur meuli bako. Harita ninca kana poe Salasa anu dicicingan ku Kindi tayalian Ahmad cunduk kana waktuna diparangkeun kuno kawasa indit ka Garut anu maksudna deuk digawe kana nyupiran. Samalah dina sajero Ahmad menang saminggu pikeun pamajikan jeung anakna naluturkeun ka Garut. Imahna cul bae sina ditungguan ku Kindi. Dasar geus kitu kuduna pamiarsa patokan ti pangeran. Dina waktu Kindi pada naringgalkeun teh kaserang deui ku panyakit nepi ka suda kana barang dahar samalah geus ampir-ampiran teu kaduga ka cai-cai acan gawe ngarengkol sorangan. Sigana lamun dimangsakeun pondok umur teh mah moal aya nu nganyahoankeun ngan hadena teh aya tatanggana anu deukeut ngalongokan ka manehna. Kulantaran kaayaan panyakit geus beuki ripuh kapaksa Kindi tunda karayap nepungan hiji jalma anu kenaleun kakolot manehna baheula pada urang Garut keneh. Maksudna tayalian bebeja deuk balik ka Garut. Geuning Mang Kindi yap ka jero ceuk hiji awewe. Sabios di dieu wae Nyai raos tiis kamana ari jang guru ge Kindi diuk dina golodog bari ngahegak siga nu capek. Aya panginten dilebat walar eta awewe anu teu kungsi lila gurutak anu ditanyakeun teh kaluar dibarengan ku pamajikanana. Mun dilebat atuh Mang Kindi
ceuk hiji awewe pamajikanana Jang Guru. Keun bae Nyi Ating, nyata puguh akang teh dek ka Garut. Ka dieu sotenan bebeja bae bisi dedepeun kalawan dek mihape kunci bilih ceuk iti maruli. Kutan bade ka Garut mangkin dieu teh. Nah bade sareng saha atuh kadituna, tanya Jang Guru. Padahal tong ayeuna mangkin di isuk bae ngarah abdi bisa mekelan. Nya padahal isuk bae atuh sugan anu ka Jakarta balik poe ieu, ceuk hiji awewe milu nyambungan anu tayalian eta awewe teh katelah Nyi Ipong. Keun bae Nyai, da keur saongkoseun mah aya, dek ngeureuyeuh wae sugan nepi. Ari ka Garut teh dek ka saha anu dijugjug mangkin di, tanya pamajikan Jang Guru. Dek kajang idi wae Nyi Ating, ongkohanan basa kamari ieu aya beja ti Kang Ahmad. Mang bisi ripuh mah sina ka Garut wae cenah. Nu matak mang dek maksa wae indit ayeuna meungpeung isuk keneh. Nya atuh ari bade ayeuna mah didoakeun ku abi mangkin di. Jeung wayahna bae lain lebar mikeun, kabeneran pun lanceuk can wangsul. Ieu mah lumayan bae keur meuli-meuli cendol di jalan, ceuk Nyi Ipong bari ngasongkeun duit 5 perak. Tah ti abi mekelan sapeser mangkin di, wayahna we lain nyaah mikeun. Nuhun atuh Nyi Ating, Nyi Ipong, ditampi ku Emang. Sawangsulna Mang, pek didoakeun sing salamet di jalanna. Nya doakeun wae sing bisa nepi ka ditu. Ular kindi bari cangkat turun tina golodog anu harita keneh tuluy ngaleos datang ka jalan celakana beca. Maksudna deuk ka setan plat bus di kebon kalapa. Sadatangna ka setan plat kabeneran bus jurusan ka Garut geus nyampak kalawan panumpangna geus loba anu teu kungsi nungguan lila. Geuleuyeung bus anu deuk ka Garut teh maju beuki lila jalana beuki tarik anu teu kacaturkeun di perjalananana. Kindi geus tepi ka kota Garut. Tidinya mah kindi nikreuh lempang lalaunan nuju kanu dimaksud teh anu teu kungsi saparapat jam tepi ka hiji imah. Punten, ceuk kindi katingali di eta imah teh nyampak keur araya. Uluh, itu Kang Kindi, hiap ka jero Kang, ceuk hiji lalaki katelah idi anu nalatahkeun yen Kindi kudu balik ka Garut. Tabu sabaraha Kang ti ditu? Pukul 10. Walar Kindi bari kalacat unggah ka jero kasampak anak jeung pamajikanana idi keur ngarariung di tengah imah. Kumaha Kang Kindi teh, bet nyang saramaneh atuh make ngabetah-betah di Bandung. Nyeta Jang, akang teu buru-buru ka dieu teh, babakuna mah teu kuat ku panyakit, katambah-tambah teu boga ongkos. Ayeuna ge bisa sotenan bubuhan dibere ku Nyi Ating jeung ku Nyi Ipong. Lah Jang, akang teh teu kuat kulieur dek reureuh heula sakedeung. Cing Nyai, beresan heula di kamar tukang teh. Sina ngedeng heula ka ditu, karunya bisi lieureun, ceuk idi ka pamajikanana anu harita keneh gancang kamar anu di tukang teh diberesan kalawan diamparan ku samaksa lancar jeung anggal sasiki. Pek ka ditu Kang Kindi reureuhkeun, teu leleda jeung Kindi nangtung tuluy ngojeng Kang asup ka kamar anu geus disayagikeun ku pribumi. Tidinya mah bar samping sarung diamparkeun di paket tilam, geus kitu goledag Kindi ngedeng awakna morongkol teu disimbut-simbut acan. Rai poe teh kaayaan Kindi asa beuki ripuhna keur bujeng-bujeng kabisa cengkat, dahar ge teu daek. Samalah kudu dicicinganna mah kungsi dibawa ka rumah sakit diubar aber ka ditu ka dieu, tapi weleh teu aya pisan mendingna, anu puguh mah asa beuki leuwih parna. Mangpuh ku nurutkeun beja mah anu katelah idi jeung pamajikanana teh lain barayana, ngan sakadar katalian ku baraya tinu jadi indung bapa kukutan Kindi, anu saolah-olah sarua jeung deungeun-deungeun balang-bangan. Estu dina hirup Kindi teh geus teu sanak teu baraya hirup nyatang pinang, sanajan anu dicicingan daek ngampihan ge, mungguh geus jadi adat kabiasaan pikeun jalma mah keuna ku owah gingsir teu anggara aya dina kasolehan. Samalah sanggeus Kindi meunang saminggu aya di dinya teh make kadenge aya basa nu kieu ti pihak keluargana nu dicicingan.
Kadea barudak ulah sok daek nyalamperkeun ka Kindi bisi tepa deuleu penyakit TBC-na ceuk hiji awewe nyarita ka barudak nu araya di dinya. Dikeresakeun pamirsa isukna Kindi bisa hudang kirawan Ciasar ngoroyoh kaluar ti kamar nyamperkeun ka nu boga imah. Jang ide ceuk Kindi bari gek diuk dina palupo. Ceuk iti teh aya keneh di dieu atawa geus ka Bandung deui? Aya keneh di dieu Kang Kindi. Ari kitu deuk naon make nanyakeun ceuk iti sagala? Nyata akang teh hayang di ditu di ceuk iti. Deuk naon make cicing ka ceuk iti sagala? Geus di dieu ge sarua keneh. Ah, dah hayang di ditu jang walar Kindi. Nyarek nyaritana kitu bari tuluy turun maksa deuk cicing jeung ceuk iti. Teu kacaturkeun pamirsa di jalana harita Kindi geus nepi ka ceuk iti. Har, geuning jang Kindi ka dieu cager? Ece, da puguh bareto di Bandung anu dijugjug teh ece sareng akang. Nya ayeuna ge abdi teh ditampa teu ditampa ge bade maksa bae hoyong di dieu. Ih, teu naon jang Kindi deuk di dieu ge. Ece mah ti Bandung ka dieu ge sanes nyingkahan jang Kindi. Mung nya kitu teh ari pajauh jeung salaki teh asa teu paruguh. Yap deuk di dieu mah teu aya halanganana. Kadar betah mah ngan wayahna ece teh teu bisa ngurusanan anu sakumaha mistina. Jung di ditu di kamar nu tukang ngareureuhkeun. Ku ayana kitu teu loba anu dipikir deui kojeng Kang Kindi asup ka kamar ti dinya dug ngedeng anu kabeneran nyampak anggal sasiki. Apa jang Kindi teh nuturkeun deui ka urang ceuk iti ka salakina anu kakara datang tas ti kota. Keun bae ari daekeun onaman ka mana ayeuna? Itu di kamar. Keun tong dipake aral subaha. Urang kacicingan ku batur itung-itung ibadah bae kudu ras keur ka diri sorangan. Da hirup urang ge cantang tu ceuk Ahmad bari asup ka kamar gek diuk gigireun Kindi. Jang Kindi, Ahmad bari nyekel kana tak-takna Kindi. Naon anu karasa teh? Eungap sareng ieu sirah asa berat Kang. Walar Kindi nyaritana maneh haros-hos geus meh teu aya soraan, awakna kari tulang jeung kulit teh lain heuheureuyan. Keun sing sabar jang Kindi, kudu tumarima kana takdir jeung kudu eling kanu kawasa terus sumerah raga jeung nyawa. Da urang mah teu daya teu upaya anging Gusti Nu Maha Suci. Teu hayang barang dahar jang Kindi. Hoyong eta bae Kang abdi mah. Hoyong peuyeum sampe. Ma, kah ular iti bari norojol ti patengahan. Cing nyiar peuyeum sampe ka ditu. Nitahan barudak. Ieu cenah jang Kindi hayang peuyeum sampe. Hayang peuyeum sampe. Kelanan asa aya pamere ti Bi Ayu. Tadi teh hiji deui. Bi iti bari ngaleos asup ka jero tuluy mukakeun lomari kabeneran peuyeum sampe teh aya. Anu harita keneh ge gancang dibikeun kanu gering. Kalawan dikeresakeun peuyeum sampe sakitu gedena teh harita keneh di dahar. Samalah ampir deuk beak. Sanggeus ngadahar peuyeum sampe reup nu gering teh sare meuni siga nu ngeunahna keur make jeung kadenge kerek meuni nyegrek. Teu karasa waktu nyerelek nincak kana wanci magrib dikersakeun Kindi anu sakitu ripuhna teh make hudang ngoroyoh ka dapur nyokot cai atah kana baskom. Geus kitu awakna dilapan ku sorangan mending usai siga nu keur babarasih. Geus kitu goledag Kindi ngedeng deui nincak kana wanci magrib paroman Kindi asa beuki beda ambekan geus nyedak ka luhur. Jang Kindi, tanya Ahmad bari gek diuk ngarendeng jeung nyimas iti gigireunana nu gering. Akang hampura jang Kindi, atuh eceuna nya kitu keneh. Bisi aya kasalahan anu karasa atawa nu teu karasa ku akang. Sing cengeng urang ka pangeran, ulah loba nu dipikiran. Giler panon nu gering teh gular gilar siga aya nu direretan bari cimatana nyalangkrung. Geus kitu kaluar sorana ngaharewos.
teng teuingeun indung budak kamana Alis Marlina Allah renghap les nu gering narik napas leungit sukma kari badan ngalonjor jadi bugang tanda mulih ka jati mulang ka asal dipundut kuno rahayu dicandak kuno laksana kindi mulih ka alam langgeng akibat lalakon kuno jadi anak anu tina jalan Rusiah Elis Marlina dibubuh tina kanyerian tinu jadi pamajikan tamat cenah ieu pamirsa dongeng anu judulna Rusiah Elis Marlina. Pamirsa ieu teh dina bukuna teh aya katerangan aya terasna tina ieu carios sauna teh nya anu baris medal nyaeta ganjaran hutang kanyeri. Mudah-mudahan atuh panginten nya dina dinten enjing dongeng ganjaran hutang kanyerina kuku Sunda tiasa dipedar. Sakitu pamirsa anu tiasa kapihatur mudah-mudahan tina ieu dongeng aya saseureun sabenyeureun mangfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.